Terus mana tita tadi main wae game tebenang sandi bejaan tita tadi tita indit mana tuh neangan duit apa ka mana main wae game atuh geus sakareuman. Cih, kayak di pareuman atuh. Kudu indit ka mana urang karek main. Ih, mah kudu indit ka mana geura ayeuna. Atuh indit mah indit teh kapan laki mah panjang lengkah geus geura ngorekeun wae HP mana teh jungra indit. Rudat nempona gen SW jeung main game di imah teh urusan pagawean atuh. Ih, nyatunya ya indit. Aduh, gandeng pisan. Ih, da aing boga salaki urusan pigaweananeun. Eta ti baheula main game we jeung HS. Urusan piduiteun boga salaki teh. Duh, ya aing hayang modal euy, dipuh. Duh, lihat euy. Tas ngadahar tuangki. Aduh. Ieu teh marab geus euy. Olah heueuh poho kan urang teh titah ngalatut Mamah Nunung yang dijualan. Nah, euy. Yuk ke balong mana nya ayeuna? Jadi siga loba euy. Nah, ieu mah indung urang bahagiaeun. Ieu loba kieu euy tututna. Tuh, ieu loba kieu euy. Ih, masya keur nginaon putri keur aing keur ngising yo. Bentai aing lagi di pulungan ku siana beuki sia tai aing. Kopetori hayang mah beuki mah ih aing mah ada deui. Kapan aing teh keur ngalatutut di titah indung aing. Aing teh nyaho sia keur modal. Anjing geuleuh atuh bau da kaambuk ku aing. Tugana sia mah aya ngalatutut ka pangisingan kabeh dieu. Pugu di pangisinganna sok aya nu ngising yo. Aing ngalatutut mah ka ditu gerak ka sawah. Ninaangeun ieu tuh geran ngalatutut ka dieu ka balong. Pugu bari balong batur deui. Ih keher sia mah kalang ngahajakeun ngaburusut modal. Bau tah, kombe. Ujung indit lah. Pugu ieu mah di pangisingan. Lagi ngayangan tutut, na pangisingan nayangan tai ken. Kide teh hirup teh. Tiba panas poe ya teh. Biasa hujan ketang. Dalingdeung nama. Bari ieu si Kido jeung si Kaslay can kadeuleu-deuleu deh. Si Joni, si Huut nyawa di malana. Hana. Biang. Hei. Kawan aja. Mau ember. Aing pasti balong ngalatutut di titah indung aing. Maneh keur nyaon di dieu pulang-pelong sorangan. Karena sapan ya teh lah. Teknis ya teman, itu tadi balong loba tong gerek di sarada gitu. Tutut. Jeung naon tutut itu segala. Ning kena diuk dia gini yo. Lasing naon tutut terus diuk lagi dia. Heuh pan ieu teh tutut teh naik dijualan jeung sorabi. Kan indung aing suka jualan sorabi. Ayeuna mah jualan tutut oge. Wah, caprak sia mah. Nyayang akan sorabi jeung tutut. Yo ai sorabi mah jeung gorengan, jeung gerejeg. Nyayang akan sorabi jeung tutut sia mah. Jeung cangkang aja dihakan. Wah, caprak sia mah. Jih, sia mah teu nyahoeun. Lain jeung tutut daharna, tapi dicampurkeun sorabi topping tutut. Mana mah teu nyahonya kan inovasi terbaru. Ah, inovasi kumaha tuh sia mah. Yo aing akan tutut tadi pulang wantung ieu na tungtungna tuh dikecrok sia mah. Menyayang akan sorabi jeung tutut. Dan sorabi teh gede. Geus cicing diuk di dieu. Lah tindangan tutut. Cang ieu we cang main ludo tambah kesel. Bari ke neangan nu liwat sugan we aya deui saurang deui. Ludo, nang adaguan saha atuh nu liwat. Tadi urang papangi jeung si Kido tuker modal. Meni bau aja bakal tincak tataina ku aing dempet tah. Udah biasa si Kido bakal nangis. Ngehirupna teh. Teu ngising. Hayu we kitu luntang-lantung. Teluntang-lantung ngising deui. Bari sok mencret wae deh taina teh. Aing mah tersel kieu eta. Barudak maneuh nu neang hiji-hiji acan. Ek cicing di imah dicarekan ku majikan.
aing. Aing mah. Nelpon Mang Bojek lah. Sugana tuker narongkrong. Cing ada dia. Mungkin udah. Ayo. Cing lah, nelpon. Saha tuh? Lai. Halo. Mang, Kumalai. di mana Mang? Aduh. Info lokasi. Keresel ya yang di imah. Tiba aing karek tas carekan itu ke pemajikan. Biasa ya di harapan imah. Hah? Paseha. Kasai ka paseha. Pasti aku naon mana kaslay? Nyao. Ieu guat ka dieu ye, di harapan imah ieu. Guat Dieu, daguan. Oh, atuh, OTW ya ayeuna. Cing daguan. Kasai ka paseha. Impa majikan heuh nya kunaon? Aya masalah naon eta budak pas wae. Dah, geus kita ka dieu da. Perasaan pas wae dah heuh. Geus ka dieu. Aya ada batur lah. Lain. Naon kan? Aing teh kulintingan euy, kesal. Lupa nang geus sarua ieu teh kesel. Milo, jeung urang, yuk ka ditu tuh cong Mang Bojek. Keraya cenah keur narongkrong di ditu arek. Masa ke Mang Bojek? Kebenaran aing batur ya. Aing ngilang kitu di ditu euy. Atuh ilu lah. Lah nongkrong Itu aing kesel ya lah. Heeh. Dah. Euy. Pantas cenah saya tetas pasea, jadi bareng yang si Joni ya. Kebenaran ieu aya opatan. Yang cang bermain luda wae heuh rek. Rek cemongan. Yo. Aing geus sapti mau wadak mah. Tuh, tadi pan aing pepangi di itu tuh di jalan. Ayolah cang ludo karesa ibat ya arek. Ayo, ilu lah. Heeh gua. Tambah kesel. Ulah di dia atuh, syarat dak ya tah teu bisa diuk. Yuk pindah ka nu lega. Leunam cong ka ditu tuh. Aing mah Nah, kesel. Tadi dia ya, enggak lega. Ayo euy. Sampai deh, lega ya. Alah. Sabuat breng lah ya. Saya nu komitean ayo. Cuang hom pimpah we teh rek. Panggeulana, mencet panggeulana. Sok lah atur, hempim pawe, gaskeun lah. Oke ya. Sok. Hom pimpah layung gambreng. Gambreng. Aman aing mah teu kaci lah. Wiu. Tol enggeus ieu teh. Ombeh enggeus. Jangan ka mananya? Balik we lah. Cih, eta barudak ngarinang riung kitu euy. Keur garap leh gitu. Aing. Giluan gitu euy. Nih giluan euy. Ieu barudak euy. Hei, Kat. Mana wae maneh. giluan geura euy. Kiluannya mana? Mani mamun katincak teh. Dicoret aku ya, ku wedak. Arek. Erek atulah kada dicoret ke nu kitu. Aing masalah udah dicoret tina kakak. Sok do, asup do. Geser. Begitu, begitu. Kumaha ieu pengaturan aku baik di meureun kana di limaan. Heeh, kudu balikan deui. Sok itu program. Set. Tah boleh dua. Anakan. Katincak. Saha eta nu hejo eta? Cing nu aing Man lah. eta mah jeung. Cing eta aing kali coret. Anjing, ieu lah coret lai. Lebih cing recang coret ke dia. Sing loba. Anjay. Pembukaan. Opat. Nah, sia cai katincak deui. Katincak deui. Surusut aduh enak kana. Dile eta geus katincak deui wae aing mah. Aduh, sok do lah coret. Pasrah aing mah. Lihat geus kacoret deui Tambah wae. deui katincak loba. Nah, bagus gitu mah. Sok atuh ieu teh bagian saeun, bagian mana eta? Bagian muter ke bede, sok. Sok. Main sok. Euy, geus euy. Anjay, tah caing ge. Nu saha tah? Euy. Cih, menyanu aing hewe katincak aing mah. Ini geus 3 kali. Sok lah Jon, pasrah Jon. Apa?
Tah benang. Tah nu sade eta. Aduh sia eta mah. Dikira eta mah. Aduh, aing bagian aing kecemongan ieu mah. Aing do lah sia mah. Ceret-ceret. Di mana ieu? Lobakeun di dia tah. Rajin teh makana banget. A few moments later. Menangan duit mana teh kalah ulin di dia main ludo nanyi naon. Kuat balik mana teh ulah ulin wae. Kuat mana teh geura balik lila pisan atuh. Geus sana tuh orang mah barudak lah, ya geus kacoret ya. Ya bagus di teang tadi. Tinggal yuk. Ih, kaslanya kada ge coret sakitu ge heuh. Leuwih balik. Teuing jo aing puguh leuwih loba. Aing geek balik lah. Bongan aing nu saeutik ke balik, aing rada loba geek balik lah. Cina kalau kabaralik barudak aing mah. Aku mah urang dah loba kieu. Nah, aing tuh balik ilu, ya aing dahar aing. Cih karehena barudak. Loba cenah sakitu. Aing ieu anjir kacoret wae eleh. Lah aing geek balik. Yuk nya. Hih, barudak aing ieu kalau main sorangan. Coba cenah pada cemong. Ih, teu neuleuh. Dulu yeun nu aing. Kira bisa beungeut kieu. Ih, aku main kalau baralik aing mah. Aing geus cemong kieu mah. Barudak dia mah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.